Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun ari eta hiji fasal syurutu jam'it taqdimi ari pirang-pirang syarat sahna jama' taqdim. Arba'atun eta aya opat. Pasal ieu nyarioskeun syarat salat jama' taqdim. Al-bada'atu tegesna kahiji ngawitan si jalma bil ula kana salat anu kahiji, salat anu awal. Ngalaksanakeun heula salat anu ti heula. Wa niyatul jam'i sareng kadua niat ngajama' fiha dina salat anu kahiji anu awal. Wal muwalatu sareng katilu tuluy-tuluy bainahuma di antara salat anu kahiji jeung salat anu kadua. Tegasna teu aya jeda, teu dikir heula begitu awe salam salat anu awal langsung lanjut kana salat anu kadua. Wa dawamul udhri sareng kaopat langgengna uzur. Faslun ari eta hiji pasal. Rada oyagnya kedap teh. Faslun ari eta hiji pasal syurutu jam'it takhiri. Ari pirang-pirang syarat sahna jama' takhir. Isnani eta aya dua. Niyatut takhiri tegasna kahiji niat ngajama' takhir. Wa qad baqiya sareng teman-teman nyesa keneh min waqtil ula tina salat anu ti heula. Ma waktu perkara yasauha anu ngalegakeun kana salat. Jadi aya keneh nu nyesa tina waktu salat saukuran cukup dipake salat. Wa dawamul udri sareng kadua langgeng uzur ila tamami saniyatin nepi kana sampurnana salat anu kadua. Insyaallah dilajengkeun kana syarat sana qosor. Ieu syarat jama' takdim aya opat. Hiji ngawitan salat anu kahiji, kadua niat ngajama dina salat anu kahiji, katilu tuluy-tuluy antara salat anu kahiji jeung salat kadua, kaopat langgeng uzur. Syarat jama' takhir aya dua, anu kahiji niat ngajama' takhir sareng aya keneh tina waktu anu kahiji perkara anu bisa dipake anu cukup ngalaksanakeun salat anu kahiji. Nu kadua dawam udur langgeng udur dugikeun ka sampurna salat anu kadua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.